A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anu ngawaler mudah-mudahan cinta sanak ahli surga. Amin. Anu teu ngawaler utamina ibu-ibu enggal bapana sing narikah deui. Bapana bapak ibu lah ibu sama sahabat ibu. Jadi suruh bukan kaca narikah nonton piloana sing narikah sing tengin ka urang Cipunagara. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para bapak, kali para ibu, mangga urang sami-sami serta acara naon kaperluan anu diunyakeun ka lepatna urang sami ngajarkeun puja sembah puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kantosna urang sadaya dina kanget ieu tos dipasihan kabanggaan ibu sadaya oge tantosna naon atanapi anu bade dipedar ku simkuring langkung ti payun simkuring bade tamada. Ieu sate acana diwaler ieu simkuring heula bari ngadarkeun naon anu tangtosna ieu sadayana tos parpol di dieu. Simkuring hapunten anu kasuhun di dieu dipersanten ku pangersana Bapak Ujang Yana Taryana kali Ibu Ida kanggo nyambut atanapi nampi calon panganpilih panampian simkuring atanapi cariosan simkuring kirang memadai dina segala rupina apunten anu kasuhun samkuring teh apunten teu biasa namun sok diajar lami-lami rada kiasa mung rada bapak-bapak kiai santri anu langkung utami lamun kapertantenan dipasihkeun ka simkuring sehingga mewakili Bapak Ujang Taryana kalih Ibu Ida tangku kutuna langkung heula aya tanggoseun anu acan mengenal ka Bapak Taryana atanapi ka Ibu Ida. Mangga supados ngandegeula Ibu Ida sareng Bapak Taryana di dieu nepangkeun tah ibu-ibu nepangkeun ieu pangaresana pibesaneun saderek urang sadaya urang Cipunagara ieu nya ieu anu aya di Kampung Julang Desa Sukamulya Kecamatan Pegaden anu tos katelah di dieu mah Ujang Bos namina teh kitu nya namun dina lebet KTP-na diaos teh Ujang Yana Taryana kalih Ibu Ida tah ieu nepangkeun mangga calik deui atur nuhun tos tararepangnya mohon kanggo salajengna simkuring nampi kapan pantenan kantun medarkeun isi hati simkuring atanapi medarkeun tugas simkuring anu mana nampi ieu para tamu anu nembe sumping tingawit bapak-bapak ibu-ibu sumpingna ti palih kulon ngadangu tebih nati Cipunagara dipapag alhamdulillah ku seni galura duka ti Subangnya rupina mohon ti Subang teras disalikeun alhamdulillah tos caralik sadayana tos disalikeun biasana sok dituangkeun dileutkeun namung hapunten anu kasuhun ieu rada singkat simkuring margi dinten Jumat dinten Saidul Ayam tangtosna waktosna rada santek da informasina atanapi kahoyongna ieu ditikahkeunana atanapi dirapalanana di lebet masjid Jami Al Mukarrabin tah ku kituna saparantosna disalikeun dituangkeun dileutkeun sanaos ti acan abdi salaku atanapi simkuring salaku
wawakil ti Bapak Ujang Taryana ya bade naros supados dijawab mungkin ku kasepuhan atanapi mangrupi sepuhna ti Bapak atanapi calon panganten pamegat kahiji perhatoskeun sim geuring naros ieu leres tamu anu bade ka dieu atanapi anu tos aya di dieu tamu calon panganten pamegat atanapi sanes tanyuhunkeun diwaler kadua upami leres sareng sajabina anu kusim kuring ditaros ngahaturkeun nuhun sate acanna katingalina ibu-ibu anu lalungguh bapak-bapak anu garaya umat muslimah kieu alhamdulillahirabbil alamin katampi sim kuring sanaos teu acan jelas tah ku kituna mangga ibu-ibu bapak-bapak sementawis sim kuring ngabejer beaskeun naon anu teu acan dicarioskeun langkung ti payun sim kuring panarosan supados diwaler hapunten sakitu insyaallah mungkin disambung deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatil imani wal islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah hul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah pas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Ya ayuhan nasut taku robakum ina zalzalah saati sayun azim. Ya ayuhan nasu budu robakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wala in kafaratum ina adabil syadid. Qala lahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Fankihu matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Asunatu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asunatu nikahu bisunati pamalam ya'mal bisunati paman rokiba palasamini. Qala rabbi sahli sadari wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Usikum ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Bismillah anu jadi sekarning pangiring catur sangkan jadi pangmasing warna kedal jeung amal anu diwuwuh ku walhamdu panungtung rambu nakolbu malati ati nu jadi pamatri diri ulah boga rasa hiri jeung dengki tarate hate anu sumareh dina hate ulah boga rasa gumede
sekar anu pasolengkrah dina manah anu pajejeut dina angen anu jadi gegelehna galeuh ulah boga rasa ria jeung sum'ah kuntum anu gumulung dina jantung tumuwuh dina kolbu udah gaduh ujub jeung takabur ya ku panggoda setan sekar mawar anu ligar dina taar mawahibar jembar janglarna kana panalar kembang sungsang anu nyimpai dina badan gumawang dina panyawang panyingrai kawai pamuka lawang insan anu kumlendang di alam pawenangan tawadona ka Allah akuan kabatur someah hade kasemah suka seuri biara budi gelenyu emut na kalbu gelenye na hate seri na hate rasa syukur ang haturkeun kadat Allah nu maha luhur tur nu maha gopur kurasa bagja panaja puja nu mulia urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu nyakrawala ngabahu denda nyakrawati langit jeung bumi sawarga neraka dunya sareng sadaya eusina kalebet urang sadaya aya dina canggingan mantena sholawat miwah salam tur mugia salawasna kacurahkeun kalimpahkeun ka baginda anu mulia junjunan urang sadaya ka kersana habibana wa nabiyana Muhammad Rasulillah Muhammad bin Abdillah wabil khusus kanggo kasadaya para kulawargina ka para sahabat-sahabatna ka para tabi'i tabiatna kalebet urang sadaya panganutna anu janten umatna anu satuhu turut patuh kana aturanana taat kana ajaran mantena tugdugi ka yaumil akhir Allahumma amin Allah ya rabbal alamin limpah nati payun nu dipihormat pangarsa sahibul makosid pangarsa Bapak Taryana kalih Ibu anu sami ku pribados dipihormat oge papayung agung pupuhu indung lembur ais pangampi desa namanya Bapak Sukamulya Kacamatan Pagaden ti kawit panginten pangersa Bapak Kepala Desa tugduika RT na sadaya reng-rengan manawi aya nampak hadir anu sami ku pribados dipihormat tokoh masyarakat terkemuka tokoh agama para asatidiyah tokoh adat para kaula muda para pini sepuh anu sadaya sami ku pribados dipihormat agung cukup lumur paralun maklum luka suhun jembar ku pangampura wireh pribados badai sanduk-sanduk dina biantara menawi ayak bahasa anu kasar garihal janggal dina sawurna anu garintul pribados ngade dihapunten anu sageng-agengna wireh pribados ngahaturkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah anu mangiran alam sadaya wireh pribados parantos di pasian waktos kanggo ngadadarkeun naon pamaksadan anu sakumaha nembe ditaros ku wabakil pangarsa sahibul hajat wireh pribados wakil di pangarsa calon panganten pamegat anu janten sepuhna pangarsa Bapak Haji Jadi Sujono kalih Ibu kulawarga besar Mahaji Nyai wirihna panginten pribados teh lamun ditaros teh mah di mana bade ka mana kumaha tujuanana sareng kumaha maksadna pribados lembur matuh padumukan banjar karang pamidangan ancik-ancik panglinggihan pribados lembur matuh padumukan tepatna di dusun Cimahi hiji tepatna di RT 07 Desa Sidamulya Kacamatan Cipunagara wireh pribados panginten lantung sanes tambuh laku lunta tanpa anu deseja sumping sanes parid kuciki pribados panginten cunduk anu pimaksud datang aya nu dipimaksad sumping aya nu dipilari wirehna namung agung paralun maklum nu kasuhun wireh pribados cunduk parantos disambut diaku didiukeun disuguhan datang parantos dibagiakeun ditarima disilakeun dipasihan katuangan sumping parantos ditampi dilinggihkeun pribados parantos dipasihan cai namung paralun bok bilih pribados sering-rengan sapara kanca mun teu mah diuk camagug
ceuk paripaosna cali kirang tarapti mun empok kirang andepok mun sila teu ngabadega mun teh mah sumpingna kirang tata kirang titi duduga sareng prayoga kirang panata cologog pribados nyuhunkeun dihapunten nu sageung-ageungna wirih pribados atas nami pangersa Bapak Haji Sudonyo Sukalawargi wirih teu aya sanes maksud tangtu maksud utama maksud anu tangtu pribados teh bade panginten nyambungkeun dululuran maksudna bade nyimpaikeun babarayaan sumpingna bade nalikeun tatelawagi ku tali jatuh ramina pun anak. Oke, hapunten kumargi kirang panasaran cenah kitu nya janten nembe sarios aya nama yaktos buktos bade di buktoskeun sareng di katinsaknya punten neng nining terang sareng ieu saha Pak Haji. Alhamdulillah tia alit dilatih poli dilatih congklak dilatih galak kusum goreng ayeuna gaduh jodoh alhamdulillah tah nembe ka kuping sariosna ti sesepuhna calon panganten pamegat atanapi anu bakal ngadamping ka neng saurna bade sanes mileuleung ai mileuleung mah mung saukur padu bae lah kitunya bade mikarunya bade di pendamping suami kanggo mendamping mantena ieu bade ditampi alhamdulillahirabbil alamin sok tepuk tangan deui ieu mah nyata kalersan nya mohon taku kituna jang tah ayeuna mah seuri tadi mah bacaan bah diterima sana moal gitunya alhamdulillah jang ditampinya mangga dan tu panjang lebar buktos nama mung sakieu da kadinya keneh lah nu penting urang sami-sami nyakseni mungkin dina akad nikahna sakitu hapunten anu kasuhun mung aya babakal ka calon panganten pamegat sim goreng tah neng mangga bade calik heula mungkin ka madrasah atau nabi ka masjid nang tunggu lajang ya tipe haji ya nggak bakalan ya ka ujang ka calon panganten aos Pak Haji turutannya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ciptanira cipta isun ciptanira cipta isun cipta sajating rasa cipta saji rasa rasakan nyeri rasa kapeurih rasakan nyeri rasa kaperi kanggo sira rasa enak rasa pelem rasa nikmat kanggo isun arep sekali arep rong kali arep pindo apa jari isun nah gitu atur nuhun sakitu hapunten anu kasuhun sim kuring ceuk tadi belajar supados tiasa nembe emah bapak di kasepuhan Ciponegara tangtos-tangtos biasa panjang lebarna sim kuring mah hapunten anu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga kanggo sadayana anu sami-sami bade ngalaksanakeun atanapi akad nikah nyaeta di Masjid Jami'ul Muqarrabin lamun ieu sementawis bade ngayakeun penampian mangrupi simbolis bae mangga sok ibu atanapi bapak canak anu cacanakanana simbolis bae kanu sanes nama teras kali itu estafet baik deh sok kadia neng kadia sangakeun ka ieu ka bapak sok naik neng ku ibu sareng bapak haji ibu haji sareng bapak hajina